Puji syukur padamu Tuhan. Indahnya alam kemerdekaan, mutiara katulistiwa Indomie selera. Kumaha Pak Mustafa eta mengenai pembagian sembako ke keluarga teh geus beres? Alhamdulillah Pak BPD. Pembagian sembako yang nama terus beres. Ya itu meureun di bantuan aku Pak RT. Ke masyarakat mah rapih lah insya Allah. Jadi bentuknya sembako. Bentuknya sembako. Disalurkan melalui nanti warung. Assalamualaikum. Salam, woi Mang Gunung. Iya Pak. Bapak Linmas Republik Indonesia. Aman, lingkungan aman. Aman, alhamdulillah. Tarik. Aduh. Kapayunan. Kepada Udah. Yo Linmas, dicek ya. Carana naon ya Lepis. artis. Tas ngalancong sugan ieu mah, lain tas jaga. Nya intina mah kan posisi tibang tugas Intina. lembur doang. Siap. Ngontrol biasa-biasa aing ngarah-ngarah tertugas lah. Biasa kumplit lah. Tapi jangan kalembur ulah kaler. Pokoknya mah lembur geus ke aprak kabeh Pak. Menan intina aman lah warga. Nu kalengitan. Ngan cuman aya di salah satu titik. Aduh, naon? Ngan kamari man poe-poe kamari anu kalengitan cangcut. Nah, aya deui. Mang Gunung teh kamari ya Linmas bagian cangcut teh kamari sampai Aya deui aya nu kalengitan. Pribumi apa anu ngontrak? Nu pribumi Pak. Ayeuna ganti kutang. kacamata. Terus kumaha? Nya gitu oke menan warga teh laporan ke abdi Pak Wijaya cenah tolong katanya cariin katanya ada yang curi hutang saya katanya. Berapa Bu? Kemarin katanya saya, warga saya ada juga kata tetangga saya cangcutnya hilang, malah saya sekarang hutang. Geus cangcut kalau lo Tuh. ieu Linmas Indonesia. Ya itu kan Nonton beriin penyuka Mang Gunung mudah-mudahan ieu teh naon. Lalanjing. kan itu pementung biasa. Lah ieu mah ieu pamajikan ya. Eta mah ieu parenti nyeun sambal. Lain. Parantingan sambal mah lain deui pondokan. Ya memang pementung anggota Linmas. Alhamdulillah. Halu eta mah halu. Alhamdulillah Gunung. Terus naon sembako, penyaluran sembako nya eta bantuan kawal ku Linmas selain di pembagian ketertiban wungkul maksudna pastikeun nepi ka masyarakat ya geus beberapa poe ya ka kapanggih jeung Mang Gunung Heeh. Aya naon Pak? nya ayeuna ulah ngobrol nya dina waktu penting kieu Ambil teh stres. aya ayeuna urang rek naon kamar naon cerita Iya Pak. Sugan tadi bari lempang manggih pengalaman gitu, caritakeun. Nya ari pangalaman sih. orang Sunda mah resep hiburan resep banyak gitu. Ai masalah banyola sih terus terang paling cuman nyanyi-nyanyi leuleutingan lah. Tah eta ieu keur butuh refreshing Mang ieu. Gunung Nyanyi. mana Nyanyi cuman jadi nyindiran anu kekena anu geus intina katalak gitu geus kan. langsung heeh. Nyanyi katolak. katolak Cerai. lah cerai nyanyianana kieu mana nyeri teuing Anjing nyeri hate Obat. ditambelarkeun coba eta Hantang menang ku diubaran obat aduh ala ieu ku teu teuingan goblok ieu Ieu mah kudu asup ka dapur. kudu diterkam ieu abdi Terekam macan. Bapak mah. hebat sih Mang Gunung ya Daek teh mau di ka dapur keut. embung ai di kan dapur listrik mah dibang dek ngarah di setrum ngadongeng deui atawa rek babadean ayeuna babadean naon Nya sok Mang Gunung bukan naon? Sok Mang Gunung. kan diajar bahasa Sunda baheula kos kamari geus gawe babadean budak kudu teteleuman heueuh anu kitu-kitu sok Mang Gunung heula ayeuna abdi menan anu aya di dieu tebak naon disebutna
Merenya aya sora rupa. Hadirin aya sora rupa naon cerita Imam Gunung. Ada yang tahu? Kemudian Kak nonton hubung mana Jadul. Aya sora rupa nyumput. Lain, Kak lain. itu Mungkin, Oh, ini mungkin. mungkin bisa, bisa. Jelas kumaha coba. sabar iya naon. Jelas nah. Heeh. Lamun kekana aya sora, Heeh. aya sora rupa, Heeh. iwal ti sora angin. Hadirin Heeh, dah bener. ya tetebakan naonnya tetebakan nukengan heula lah nya. Ayo Ingat siap, teh, nggak balas. siap. Bapak Embag, Bapak Mustafa kudu siap. Weuing heula mengunung geus. Nah, tetebakanna oge nu sederhana we. Binatang apa yang nggak bisa mundur? Undur-undur. Geus dumuk mundur. Satu naon atuh bisa mundur? Satu bangbung. Bambung bisa mundur. Aya soten antara keisanang kuban ai bambung. Sato Geus naon, mentok. Pak? Hah? Geus naon? Satu anu teu bisa mundur. Heuh. Oh hese. Satu anu di tukangna aya tembok. Oh, mentok. Oh. Aduh, pantai satu bisa mundur akibat malatku mentok. Terus satu naon anu teu bisa mengkol. Samengkol. Heuh. Satu naon? Ilok babi. Babi bisa kena mengkol lamun babi itu bisa mengkol mah tuh mau bisa bulak-balik sampai ka Binatang yang berjalan di jalan yang lurus. Nah, jawaban Yang lurus. Kira-kira kira-kira. Nah, Jawaban ayo Ham. motor. Satu, Bang Ulung satu. Jawabna hese. Orang ada anu linggis. Ilok. Ya coba. Lah coba. Nah coba, ayo. Hese tetebakan. Mun ngadang linggis mun Lah, kumaha mengkol itu? mau mengkol iya. Ternyata boleh urusan urang pun orang kata. Tuh satu. Dua hiji kan. Pambag, Mustafa. Ieu mah ka Gunung ya. Oh. Ieu mah menurut Pak Gunung we. Aja Pak Mustafa jeung urang. Moal. Berarti ieu mah sekalian jeung warga net sakalian ya. Ari baheula mah kan aya permainan teh hom pimpa alai hom gambreng. Mohon. Tak eta teh menurut Pak Gunung, eta teh meureun ai kolot baheula mah pasti aya sejarahna eta teh Punten. artina naon? Bapak, bentar Pak, bentar. Gagah ini. Tok hom pimpa alai hom gambreng teh artina naon? Menurut Bapak Gunung heula. Pak, astagfirullah. Manon. Emang biasa. Astagfirullah. Manon. Emang biasa. Lanjut. Ah, cok menurut Bapak Gunung eta mah hom pimpa pan meureun Pak Gunung mah ngalaman ta permainan eta. Hom pimpa alai hom gambreng artina naon? Artina eta artina teh peranti ucing-ucingan. Salah. Naon? Hom pimpa alai hom gambreng teh eta teh hiji pangajaran ti kolot urang melalui bahasa Sanskerta eta teh artina teh dari Tuhan kembali ke Tuhan gitu. Oh, gitu. Gitu, paling mas. Ngerti. Ya, oke ya, ayeuna boga carita deui nya. Lanjut kamari. Wayah kiwari, urang jadi jelema ulah bingung usaha. Yang penting kreatif. Nah, kreatif teh. Kreatif, Heeh, Berarti kayak musik. kenalan Pak Gunung. kreatif, Heeh. pintar. Benar tapi salah. Ya. Orai bayawak sok nongko kan, dia tewak ayeuna laku kan dijual mahal. Heeh. Tibang orai, Heeh. tibang bayawak. Lamunan kudu nyaho elmuna. Komo gajah, komo maong. Tah masalahna ayeuna kumaha cara newak maong Cara newak mau, jeung gajah. Nyaho can elmuna. Kan dijual lebih mahal. Hiji, lamun kira-kira nembak anggapan newak mau, tadi dijaring. Heeh. Lamun newak gajah, iwal kudu ditembak.
jaring lagi lega mahal gajah awakna gede. Mau dikumakeun tadi? Dijaring Jaring kena wae. di porogan. Sudah dikumaha jaring, Cuman ya? hari jajana gajah Heeh. dibeli loh pakai obat bius. Teh nyawa ilmuna kieu nya. Nah, Supaya berbagi ya jeung kawan jeung tetangga ya. Mbak, Kang Mustafa, cara newak nu kahiji, cara newak maong. Mang Gunung kudu nyaho. Jangan aku mah newak maong. Maong keur di leuweung, keur depa, Mang Gunung nyalingkeun. nyalingkar. Tong sina nyahoan maong. Heeh. Kata ya. Itu kan. Ya kan iya. Wajarna terus Mang Gunung guncang. Gejahkeun. Ya, gitu. Gejahkeun sina kawaseun. Tah saenggeus maong digejahkeun kawaseun heuh. Heeh. Kulitna coplok. Geuning kulitna. Lah, lepas. Geuning kulitna. Lah, lepas. Ruas. Kawaseun. Nyaruas. Ruas. Pan lamun urang ieu ai kulit teh maong seolah-olah baju. Heeh. Urang teh make baju kumaha? Kabulusan kan? Nya jelas. Mau ge kabulusan. Aduh, aing teh. Terus aya ieu deui. Newak gajah ganti. Kumaha awakna gede bubat babi toh. Heeh. Engko di TV ge di Lampung di mana rumah penduduk hancur emang kesian. Teu babari. Kumaha cara newak gajah hayo. Gitu tadi carana Anu Gejah teu tuh, butuhkeun jelema loba. anu Bedil. ku abdi dicaritakeun gitu di bedil Salah, kudu nyawa ilmuna. Ya, cara newak gajah. Jadi ditipu. ditipuna. Tuh kudu ujung batur serangna jadi. Ditipuna. Heeh. Mang Gunung ayana sapi. Lamun di pasar, kertas ge di dahar lain Heeh. ku sebab asin. Heeh. Tah gajah ge ditaheunan. Make Kawi, awi. awi di baluran uyah. Cai uyah. Terus Hah? terus Golekeun. Pan diletakan ku gajah. mohon. Lamutan pohon gajah Asik. asu ka dieu. Pohon nepi ka liang etana. Terus kumaha tah? Anu tinggal ngagotong. Ketipu. Aduh. Berarti anggapan katipa, anggapan gesanggapan ngaletakan eta si awi Pohon. si pohon, nah kon tepi kaliwat Nah, kaliang si etana Heeh, gitu. kan tinggal ngagotong teh. Aduh bener. Ayeuna Bapak Linmas boga deui teu tanyaanana. Pertanyaanana ieu mah jadul malulu, Pak. Anu kanjun. Pancasila geus hafal can? Hah? Pancasila. Pancasila nya kurang, Pak. Eta sebagai anggota yang baik kita kudu apal eta. Kudu apalnya. Tadi nek naon cerita sok. Inte cek mangge pan tadi abi cumanan ku si bapak ditarosin boga bahwa tetep kan apa henteu cuman anu abi mah jadul cek Nah. gitu. Ampura. Jadulnya jadul lah. Aduh. Kumaha? Naon maksudna Can. can. Naon maksudna model HP, Waktu itu jadul iya HP mah ayeuna. model HP aya sora eueuh wujudna. Fokus nu tadi dewa. Angin dewa. Angin, yo. Angin lain tadi angin. Salah, Naon heula pertanyaanna eta HP? Nih geuleuh aing. salah. Karena aya naon? Aya HP-na. Salah. Karena aya sinyal. Di mana lucuna ya? Oh ngaliurkeun. Ngaliurkeun. Kurang ya bingung mikirannya ya. Tadi lucunya di mana sih? Ya, bapak dia lupa. Bapak dia rasanya. Udun lah, udun. Enak deui aya deui hiji deui. Aya. Naon rupana jerona cucukan eujeng ka ambuna seungit. Kadu. Aduh atuh. Kadu. Salah. Cek orang Sunda belah itu mah geus sidik ya naon atuh. Duren atuh duren. Ai Jerona cucukan, luarna. luarna. Heeh. Jerona seungit. Jerona sengit. Atau kado muka, nak kado di luarna cucukan. Cucuk demi minyak wangian. Salah. Salah.
Naon Pak? Apa? dan kapanggih jeruk luarnya cucukan di sengit kadu-kaduna sakadu-kaduna Ah yakin apa selain ti kadu? kaduhung nanya Aduh, nangka. Ya deh udah malam ya, pokoknya dia. Hah? Besok apa? Enggak Chan. Kos. Coba tadi Aduh, anak. nangka. Ayeuna mah meunang tos we. Yang penutup. Ieu carita dongeng. Jadi tadi deui jelema urang sok resep nyareat boga guru. Heeh. Kos lalakon hayang beunghar kamari. Heeh. Jadi caritana tilu awewe. Nu dua ngora, anu hiji deui kolot. Satengah kolot. Jeung ieu nu katilu teh nya nu awewe rada kolot teh. Latahnya teh. Cek bahasa Sundana gegeran. Lamun awe gegeran sok nyebutna. Tahun Bang, tahun. Nah, Maget. gitu. tahun panjang. Kunci gitu. Maksudna mah nyaho lah. Hafal. Jadi cek si abah-abah kieu. Aya mah geus hayang naon maneh tiluan. Buka hiji nu ngora. Yang jadi naon maneh? Abdi hayang jadi artis. Artis naon nu dituju? Indonesia. Inul Daratista, Buka dua Dewi Persik. si abah gampang. Mantakan ka dia gitu sama maneh kontan. Geus ngalaksanakeun ritual ke abah bakal jadi. Jadi nu katilu ya sia. Nenek sia. Jadi artis. Oh abis wah hayang jadi artis. Hayang jadi naon? Sri Devi geus bintang India nu katilu si emak mah yang jadi nu latah teh nu gegeran yang jadi Sri Devi. Geus ayeuna yang jadi artis mah gampang. Ayeuna hayu ka tukangan imah abah. Abaris kieu nya ayeuna gampang jeung abah mah. Papatkeun jampet ya abah. Mama. Naon ngerti Pak. Baca eta jampet. Nan cak anak kumaha? Maneh nangtung papatkeun jampet ti abah tadi. Itu aya cai maneh ablum. Sabuat ke ngalayang sebutkeun ka hayang maneh. Nu kahiji maneh hayang jadi naon tadi? Inul Daratista. Artista sebutkeun. Muncul jadi lompat, papatkeun, lompat, loncat ka cai blung tah di awang-awang teh papatkeun. Ya udah artista timbul terus timbul kumaha langsung jadi Inul Daratista. Geulisna pas Inul Daratista. Nu kadua maneh sarua gitu. Ini sia genit sakolot-kolot. Sarua mana yang jadi Sri Devi di nah papatkeun jampet ti abah lompat dareg ablung ka cai timbul jadi. Geus mana nu kahiji nu hayang jadi Inul. nu kadua yang jadi Dewi Persik. Persik. Nu katilu si Ibi nu latah gegeran. Ya geus bah hayang mana kahiji geranjam jampet si abah lompat ablung. Baru nyebutkeun di awang-awang yang jadi Si Inul. ini udah artista benar Pak maka hiji timbul terjadi suara apa tuh cek abah ge mah bukti sok siapa nu kadua sarua papatkeun jampe lompat ngalayang di awang-awang belum kacai hayang jadi nu kadua Dewi Persik nah geus bukti nu dua maneh kan nah ini sih tinggal Ibi sia genit kolot-kolot sia artis tagala salah we hayang cenah geus kolot ge pan oh masalah ieu pan ngagelisan sesuai anu disebutkeun keranjang malum latah teh pan kadosan saeutik ke poho heueuh Mohon. lompat si Ibi lompat ke tek malayang ti soledad digawe kan saladot poho nyebut eta ti soledad teh kumaha jelema latahan kunci heueuh bogaan mana yang disebut Jadi eta tidak teka sebutkan kunci gitu lah timbul jadi jadi anu Om Gunung. Aduh. Gara-gara ya tadi celedat. Geus eta mau tutup ya YouTuber kumaha kamari Jangan lupa subscribe dan Like, comment, and like. gua Aduh, sampai kaget. ayo tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. salam salam maju deui mah tutup ayo tutup jangan lupa Jangan lupa like like, subscribe,
komentar dan dukungannya untuk channel channel bersama Mang Gunung bersama Mang Gunung supaya supaya dapat terus memberikan hiburan bagi warga Jawa Barat khususnya, bagi Jawa Barat khususnya, umumnya umumnya seluruh dunia. seluruh dunia. Amin. Amin.